Bahaya ya. Andai bukan masa lagi itu ayo macam kau ada ya. Kira-kira ya udah buat lagi ini. Tahu lah sudah lah. Warah warah ini juga ini terbuka ya coba. Assalamualaikum. Ayah. Eta si Uwa. Nah, eta gogoleran gitu. Pak. Udang tak. Teh. Nah, ieu gulung kieu teh. Hah? Iya urang mah siapa? Terus poho deui. Geus lila teh wacan kawa ieu ayeuna kaingetan ya kawa deui. Aya naon dia kira-kirana ya? Teu ngareunah mah basa kamari teh gitu. Jika nu awak rejet. Oh, iya nah itu tadi. Oh. Urang di dinya taku budak tiluan. Budak tiluan. Senggol. Oh, anu eta teh anu trio pucluk. Oh, anu eta. Cerita ada kumaha eta teh mimitina sih. Aya saurang teh leutik, ada teh si Irit, kamu teh salahna. Si Irit. Irita. Oh, cerita Irit. Meureun. Aduh. Urang teh bubar, pacaran masiat. Terus Aya tak teh ngambak, luan, nu jangkung jeung nu beungeutna koleas. wah, eta anu gengat teh gitu. Muhun. Oh, paing. Abang teh, gua teh, jurus. Jurus naon eta naon? Jurus. Oh, sare kumaha. Gimana heula wa teh jajah oge dana can. Ya ada nu gua paling ngajongkeng mah mah. Oh, ya jongkeng atuh. Keterlaluan tah. Sugan teh tenana hai teh si Wa teh. Ieu naon anu nyeri naon? Hah? Mana? Iya. Anu mana itu? Iya. Atuh loba batu gitu. La ilaha illallah. Cing. Anu ieu. Aduh. Ieu nah ieu. Retak. Retak. Mana? Cing. Angkat lah itu sarungna. Auratnya. Cing. Salah. Cing diketok magic heula mah. Sok. Kumaha? Eta wangnya lah tuh mah. Wow. Tarik. Cing. Eta jurus naon deui eta teh dikaluarkeun. Mereka bet. Wah, mana Keluarkeun kamari nu ieu mah. mantap. Eleh anu dikeluarkeun. Kumaha ieu? Ngaranna teh. Aduh. Masyaallah. Saya nuhun seorang gitu laras karena cai ada tong sekarang tadi jalan nuhun ada eta mah papatah itu mah Balas dendam lah. ini tong cok aja ngaji wah Masa kira-kira apa gitu orang cocok ieu geunan badak mohon lah. siapa tuh lain mah Ayo. tapi ada ngomong bisa ada aja ya tos ayo Ya sadala. asal lah tuh Ayo. tos eta lain mah meninggal mungkin kita jagoan gitu ya wah Mohon. Saya. siap ayo lah Mana? hah Wih deui. Mohon. Ayo. A few moments later. Yang spurit can boga parab jeung domba ngalah heula sugan ka pasir rongsok pangabutur teh jedil ngarit pegawaian sapopoe aduh dan coba beuteung sareul itu coba ngaritkan puguh tujuan itu iya rek ieu mah dempang wae nah pasir saeutik jalan juga ikut ngamah ieu rada bunga aduh aja ada aduh poho yo alobong nu srero beuna mau arit mau gunting heuh nya meureun guntingan wae ngareueuh wae ku gunting eta aduh ampun ya ieu mah 2 jam atuh ieu mah aduh dah seukeut oge guntingna mah aduh
Mana ya waringnya ya? Salah. Aduh, yang cai dia nya kemana ya? Bak saat nih, bukan manggil. Tua adalah di jalan nih. Gimana dia saat ini? Abah kijang susu cia kumaha ya? Di kotor ya. Jika pasti digirang ya. Kudu ditanggal lagi. Ditanggal lagi nama kagirang lah. Karena kudu lah digirang. Oh. Si walang ya tadinya. Jangan sabar. Wah, Ayo kenal nih dia. Kenal. Adanya dengan parah pun si Jalu. Si Jalu. Gitu parah banget. Saya itu di bumi nah. Saya berdatangkan Kang Aceng gitu aja. Tadi ngalewat pada ninggal cai. Caina saat di bumi ya. Kira-kira kayak hujan kira. Hujan menamuan pergi ke bumi gua mah. Erek ya. Kacau wae dia. Emang itu domba gitu. Tega didinya. Di mana? Ngarang jageun. Yang orang teh sakali-kali heureuy wah. Astagfirullah. Karunya tuh dan ninggal gua beli. Coba nih teh. Aya kuda nama kuno kitu ku arit ieu membet ku gunting deui. Poho kan tidak pohona. Tapi haneut keneh nya. Ya haneut mah haneut kan poho. Maklum lah penyakit kuat teh leungit-leungit. Maha jeruk teh. Baturan eueuh. Coba modal kawin. Dengan modal kawin teh seuseut. Ieu si belengepna teh eueuh deui. Kumaha yeuh, Bro? Oh, babaturan hiji deui yeuh. Gawean lega keneh. Sugan jeung sugan dibere modal. Yang kawin si Neng Imas anu geulis. Jadi jam sabaraha nih. Koyak kieu can ngirim hakaneun. Leuweung. Sugan mah jelema teh pelit. Itu mah ade bong di kebon yang harusnya kieu. Lah, pan kieu. Paling ku terkeni ka isuk deui lah. Jam 7 sugan kutuk bandila balikna. Kutluk kena seri aing mah. Aduh, Slok. Kumaha? Gemuk aing tadi akanan tapi gemuk. Alhamdulillah peak, Bos. Allahu Akbar. Nah kena tadi bere dahar gemuk di daharan kieu nya. Bos, ngomong-ngomong Kumaha? si Kucrit ka mana? Yuk. Si kucrit Heeh. pulang kampung. Kon. Lebokeun. Lapar. Geus engke karek jam 7 tuh, tempo. Karek jam 7. Wah, jam 7 puteran tah mah. Ya. Awewe tinggalkeun si kucrit teh. Erek teh kumaha engke? Yang ke si Imas ka mana keun? Nimas. Naik aing. Hepek. Ai bogoheun mah. Dah. Kebebengetan gitu ya tah si Bos begoreng patut gitu lah. Allahu Akbar aing yang mana teh goreng maneh. Wih, sakieu aing mah gantengna tingali. Ganteng ti dina ganteng tina liang irung. Ngomong-ngomong ya si Bos. Turutan aing eta Naon maneh banget udah maneh Sudi najis. beda lakon aing eta jimat eta teh jimat aing. Jang Naon menarik. ieu? Heeh. Jang menarik awewe. Aing manggih tadi dina kolong awi, coba nu maneh lain. Wah, bener wae paingan aing leungit hiji. Urut rubiang maneh teh sanu gendut teh. Ah, Neng Imas. Ieu masih Allah meni gede. Oh, bener pisan eta mah. Jemaning bohai nya. Cek aing oge meuning situ we. Saha? Si Elis. Eles si kucrit. Oh. Untung lah. Nyaah karunya eta budak keur indungna keur ngendogan. Juga tambah wae jeung wae kajeun. Ukur tambah. Heeh. Aing hayang nu leutik, lempay gitu. Itu makan kudu gentong butut. Ngeun maneh dibabuk ya. Geus Bos lah tong ngacaplak masalah awewe. Ayeuna mah aing Maneh lapar. lapar. Lain dihitung-hitung mah sarua jeung si Kodir pelit. Dindi Naonna? kodirna. Heh, tanya sorangan di mananya? Aing lapar. Nu aing nu lapar lain maneh. Pulang Heeh. Belang ngepuga bos teh mah belegug kieu teh. Aning rupa pinter tapi boloon ya.
kabeh wae di antoi itu. Padu kasep sih teh, aing teh geus masalah nama dan naon sih cek kodir teh. Pelit pangkar benghar. Hah? Aing bagi sugih we kana. Mah beunghar. Ai teh daek barang bere ka batur mah. Lagi nginum mah ditu. Hayang minum aing ge. Ayo tuh. Ayo buka. Truk. Mana mate mana aing nanya teh tembalan. Itu naon? Kok di lain? Aing kan dulu kopiahna wae, beungetan. Samperkeun we elek. Itu aing geus teu panggil si kodir. Hanya sok ingetan bos. Cuman Anu dibere begitu teh non ilmu anu set anu gitu. Naon gitu. Macam mah sama sodir. Masa kodir ngajeng tahu. Soalnya itu kan itu lah. Anjing. Ayo. Dari kepilu-pilu kita tadi. Karena lagi bunting ya sama nganggur. Dia bisa tanya sama. Woi. Bos senggol. Naon ieu? Cukut. Punten iya jelema kos nu lieur gitunya. Kodir. Nah, geus aki-aki pikun. Nah betul. Jangkot ieu. Anak hipnotis. Si Kodir teh sugan manjur we ilmu nu ti Hakan we hakan dinya hakan we ta. Nah rek naha. Poho dan asana mah boga dosa ka aing. Ingat aing mah kadinya mah. Kan dosa naon mun dilakukeun ka aing teh? Buka teh aloh, tang ngece. Nah, Tena hamarolek wae teh. Geus mak, geus. Ya ayeuna urang jurusan aku mah ieu. Jurusana nya balik gitu. Tungtung nama urang erek yang cai teh pugu ieu. Pugu ngari teh yang cai teh kadi teh ngana powa kercandukul juga patung gitu dia kurang dia haja disampeurkeun. Jadi papanggih deui jeung jelema ieu asa ingat tapi poho deui ya keukeuh urang Geus mah bawakeun we nu geus mah. bawakeun wae kitu. Bawakeun we daripada ngedarkeun ke bisa ngelun kumaha tah. Korkeun mah kopeah nyengsol kitu deui nya. Aduh. Bos, oi, udang. Pande. WhatsApp kodir. Tas lami. Tos. Mameng. Tos ieu mah tadi kene. Tadi kene. Tambah di dieu teh. Campur ke abdi ka dieu meureunnya. Pon aing ini kieu ieu kumaha. Sadar aya bos anu teh sadar. Undang bitinya. Abdi uing ayo. Aduh. Erek ka mana? Abdi uing. Bantuan heula. Bantuan naon? Nah, geus dilah kan nya. Dilah kana sawe kemari. Dadah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ngomong ya sauleunya. Di mana? Waring. Beng waring. Woi, Iya kan waring wae. oi, kumpul kakak. Wah. Cek. Bos senggol. Ngesa udah. Iya. Udah. Yuk. Wah, capek teka udah gua. Halo. Redang. Tuh ka udah ge. Aduh, kelawah. Tuh ka udah ge. Tidak teka ngoprot ieu mah. Kajal mah bang ka mana eta nu duaan. Nah, jika tarik sama boga ilmu jika Jigana teh. Eta si senggol mah kacida-cida teuing ecena. Tungtung mah ngarit hanteu. Ya karunya si Uwa teh menang-menang aja nu ngarit Ngarit oge. hanteu geura tungtung mah kalah puluh urang di waringan eta ku golongan Baru dah mah da geus biasa. naon teh asana teh da lah ingat tapi poho deui da teh keukeuh urang mah kan hijina kan Ya koleas. aku atuh poho deui ya kakarek bae asana teh cikene basuh kene. Jigana tadi dikepretan ku si anak buah si Oh, senggol anu di tadi. kacamata teh ya. Siap jigana. Wah, ieu mah coy we bae lah. Ayo atuh. Da ieu meni hawa tos karunya ieu. Padahal Benanganan teu benang ieu Eta gara-gara si senggol Heuh? di Geus saya nama Parah. coba ngulang aja. nya gitu. Sampai rambutan we